awewe mah teu kudu tahajud ja. Awewe mah teu kudu tahajud, teu kudu rawatib, teu kudu salat duha, teu kudu awewe mah lalaki. Lalaki bae. Awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki. Geus sakitu geus. Dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los. Kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nonggeng. Atuh leuwih ti tahajud. Eta bae geus kos kitu awewe mah. Sal isuk-isuk nawaran ka salaki ka kopi apa susu? Apa susu kula? Eta geus sakitu bae geus salaki kan senang. Aing tiba heula mah sia nawaran kitu aing atuh ngeunah. Ieu mah kakak kuari kakarek nyahona tiki uci kamari ngaji. Ka tadi mah teu nyaho. Oh, lamun keur ti buang ora mah aing senang ieu kos kieu. Boh, ya awak aing datang ka kuru mikiran sia aing. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan balik deui badan aing geus kolot mah urang gede kudu gede hampura. Ngaranna geus kolot. Ajunya na ngomong lain ku kiai bae cenah dicarekan ku nu di imah ngol poe. Atuh pantes kos kieu mah dicarekan pamajikan ge. Untung tadi kampakan ge. Ayo disebut pikun ja, wayang ngariung mah getap. Oh, berarti kan teu pikun. Tapi tingkah kos tu pikun. Ya Allah, yang mantap kukula diajak-ajak bae maksudna supaya ulah pikun. Tah seperti eta trebel waktu. Geus masalah meureun geus aya di Lauhil Mahfuzna kudu mareng. Malam ieu urang kumpul ngabesuk ngadoakeun ka anu geus maot 40 poe. Cakumaha tadi nu dicaritakeun. Nya nama geus aya di alam aslina. Urang mah kuari di alam lalagaan. Aya di alam anu osok lalagaan teh alam naon kadang-kadang alam naon tuh ku aing dibawa ge bodoh bae heran anu sok drama teh naon ngaranna payah ya budak ya Allah kuari mah urang aya di alam film, alam sinetron, di alam panggung sandiwara. Kiai nu lain kiai hayang di kiai-kiai bisa disandiwarakeun make jubah, make udeng-udeng padahal di jero mah bajingan. Bisa anu lain abri make baju abri abe jelema sararieun padahal mah lain abri keur sandiwara bisa hayang di ustad-ustad jeung di kiai-kiai si ieu tah padahal tukang karung tapi jana KTP-na Kiai Haji. Masya Allah dek nipu ke malaikat. Ngaranna ge sandiwara. Nu lain polisi make pakaian polisi bisa. Malah anu lain nabi di Bandung mah ngaku-ngaku nabi. Urang teu betah ngaku nabi ngaranna ge Asep. Nabi Asep mah nya Nabi Asep. Ya Allah deres ngaku wali mah rada deres gimana Nabi barang diselidik tadinya tukang beca sudi najis mah nganabikeun kasih Asep tapi kan sandiwara
awwg anu bopeng dipoles heran keur sandiwara barang di deuleu sukuna naudzubillah min dzalik eta garana keur sandiwara atuh sieu mah katipu bae tuh cenah kiai geulis tuh kiai atuh los geulis di jang sia barang di deuleu sukuna naudzubillah jeung gajah gedean nyana sukuna eta keur sandiwara kuari mah lamun neuleuh awewe geulis teh ulah neuleuh beungeutna we deuleuh suku sebab kuari mah zaman tipuan sandiwara ngaranna eueuh masalah tuh ja aslina mah engke di mana-mana orang maot dipandiat dibungkus disolateun dibawa ka kuburan nu ngiringkeunana 3 macem yatsba'ul mayyita salasa ngiringkeun mayit ka kuburan 3 macem ahluhu wa maluhu wa amaluhu dulur-dulurna marilu jeung tatangga-tatanggana ka kuburan hartana ge mun jauh kuburanana dibawa ka mobil begitu datang ka kuburan asupkeun ka jero dibuka beungeut urang buka tempelkeun cenah pipina ka taneuh tempelkeun talina kumpulkeun jang Haji Pendi jang nalian karung moal laku datang ka kiamat kumpulkeun di jero ulah aya anu kaliwat anu tatadina eta mayit teh komandan mungkin di korem mungkin di kodim mungkin saluhureun kodim naon mah wah bodoh WC kan lamun polisi polsek polres pol masya Allah geus dere paeh teh nyaho kene bae di dunia waktu hirup anak buah siap dan dilaksanakan dan oke dan paeh buka bangetna teh nyaho eta komandan balok 1 balok 2 12 balok asupkeun buka pipina ya kari teu nyahoeun kuburan mah ieu teh komandan sah nu baheula abri kueri TNI baheula akur polisi jeung abri angkatan bersenjata kuari terpisah komandan polisi mimiti polsek polres datang ka luhur ayo kubur buka tempelkeun ka taneuh wih cenah ieu mah komandan tidak tahu komandan buka masya Allah periwit asupkeun dek meriwitan malaikat jana Gusti Allah lagu ya Allah masya Allah ieu teh pengurus negara tim mimiti lurah camat bupati gubernur RI 1 paeh nyana kubur buka pipina tempelkeun wih cenah ieu mah bupati tinggal bupati hayang nyawa bodem habak cenah ieu mah presiden komo presiden gede bodemna teu nyaho saha paeh mah kitu bae
ya Allah ya Karim lamun penggede bae paeh model kos kitu atuh kumaha masih ieu atuh RT lain RW lain geus maning kubur hirup-hirup RT kiai nu kuari di mama-mama di buya-buya ya Karim nu kuari di mama-mama di buya-buya paeh bawa ku muridna ka kuburan di belakang buka pipina kena ngahiji murid nu kamari ngahormat ka kiaina ka mama ka buya saat eta nyana nu nincakan buya nyana nu nincakan kiai nu kamari bapak ku anak ditincakan kuburan anak nu kamari di komandan tah ieu polisi hiji masuk ya di depan ya dok mangga alhamdulillah kecuali Pak Masya Allah Karim artis Ola Ramlan mana mah teh jauh orang Ramlan teh ngaji ke Cilongok ya Allah aja ngaji nah yang di kamar bae di sial artis tugas gaji ke Cilongok Ola Ramlan kemudian iya ini nama lain ya si Gusman seperti naon ya si Gusman kemudian jadi orang Bandung geus buku hati gos endang balad hati gos wah artis lo Bandung ngaraji ka Cilongok ngan ngahaja kukula teu meunang keluar atuh si ieu bahaya artis di jero bae guys loba artis ngaraji ya Allah ya Rabb nyana nanyakeun cenah aya sih ieu tuh naon hubunganna jeung sia atuh nyana nyana sia sia ka ditu nyana mah pan haju yang dipoto bareng pan waduh emang geus kolot ge nyong-nyong diamankeun gugula bangsa artis ulah geus kabar bae nah setenar Ibu Heti Kosendang Ola Ramlan Yesi Gusman dan sederetan artis anu lain paeh asupkeun ka kuburan buka nu kuari dipoles cek Ibu Heti molesna bage teu mah sajam Ibu Heti bebeja ka kula tukang polesna anakna Ola Ramlan mun geus dipoles 2 jam oh jada mah rapi eta lamun ngaji ka Cilongok dayangna be opat dayangna opat anu nuduhkeun jalan nu niupan jalan kula nyaho ka artis teh ngaraji ka ditu nu mantak ngaraji naon nyana horeng sok santunan yatim piatu ngondang kula ka ditu ieu nya sok yatim santunan fakir miskin mun kula daek diondang ka ditu jadi boga kegiatan sekula siap bae asal nyana daek dikawin ku kula sia telaku ge ya Allah ya Rabb orenganan artis teh loba kegiatan lamun kula daek diondang ku artis ambalaya loba nganten teh sekula teh kula wakil mau enggak saya wakilin sama siapa Bapak Haji Pendi enggak mau sampai kiamat saya enggak mau cenah nah ieu keur carita kajeun teu kahirupan nyana emang nyana mah kahirupanna kos kitu deuk kiih bae dianteur ka jero eta sih kumaha di jerona masa kiih dianteur ka jero aju sia yang nganter ye aduh payah ya mah giliran artis BKW saya nganter ya Allah kumaha geus paehna bonya nah
lamun tadi abri pae kubur komandan cenah komandan ge kubur mun ieu polisi pae kubur ieu kiai pae mama buya kubur ieu mah negarawan bupati gubernur presiden kubur masyaallah buka ieu na kuari orang beda-beda pakaian kiai make jubah polisi make pakaian kebesaran polisi besi pahili jeung masyarakat abri make pakaian kebesaran bagus besi pahili atuh bang anu make baju ieu bagus itu lain dasi ieu make baju kos kieu nandakeun nyana bahwa nyana setengah kiai setengah pedagang kuari beda-beda pakaianna isuk akur pakaian anak akur nu dikaput gunting ieu mah jang komandan kajen jang komandan ge gunting bae teu kudu dikaput teu kudu ieu mah cenah jang buya sarua bae ieu mah cenah jang kapolri komo kapolri hiji bae cenah ieu mah artis komo artis cenah ieu mah jang masyarakat urang talaga komo urang talaga geus teu kudu make bungkus-bungkus dibungkus dah akur ente nyaho eta balok 1 bintang 1 mungkin eta teh bintang 3 mungkin bintang 7 kelenger sia nah sahabat ya Karim bungkus na akur bae masyaallah naon nu dibanggakeun hirup urang kuari jenderal kapten letnan apakah buya kiai mama apakah ieu teh artis tenar kelas nasional atau dunia apakah ieu orang kaya tetep bae nu dibanggakeun paeh bungkus akur ya Allah ya Rabb ketika dibawa ke masjid disolat usolli ala hadhil janazah usolli ala hadzal mayit Allah ngadeng eta urang di jero sebab ketika orang di pandian haju dibungkus lapisan kahiji lapisan kedua ketika lapisan katilu roh urang nu neuleukeun di luhur lawang asup ka dinya set dibungkus ku lapisan katilu aya di dinya urang pocongkeun cek amil nu kenceng set cenah mah Haji Pendi komo Haji Pendi banu panjang besi hudang deui ya Allah ya Rabb si ieu teh si kaya si ieu teh kapten ieu teh jenderal ieu teh letnan ieu teh artis ieu teh aktor ieu teh kiai ieu teh ustad ieu masyarakat teu nyaho pocongkeun aya di jero ketika disolateun dipanggul urang aya ngadenge disolateun ngadenge roh urang aya di dinya ngan tengah hiji bawa ke kuburan dibawa ngajerit urang di dinya aduh aing bakal ditaringgalkeun bawa ke kuburan nu bagus nguburkeun teh ti arah kidul set lantaran urang geus terbiasa ti hareup oh masalah sebab urang teu biasa ti arah kidul teh ngagulusur kitu set sirah heula tah kuari mah urang sok biasa di hareup sebab ditampa ku kabehan mun ngagulusur gitu pernah terjadi cek kula di hareup bae jam maitna gede entu cek kiai teh kudu di kidul bae lantarannya nama kiai ne kolot geus kajeut teu katahan kudu dihandap atuh borosot bae ka ditu sak aing ge eta kiai kolot isinin geus ka kula ayo sia cek kula ge di hareup maksudna maitna gede moal katahan atuh pan gede digolosong isunah cek cenah teh tina kitabna ge atuh aing ge maca kitab cak hate tapi mah nya urang debat di luhur kuburan ayo geus antepkeun sebab pengalaman kula waktu nguburkeun di Rimpak
mayitna gede teu katahan untung harita katahan sirahan ieu mah was moal katahan cek ai kula geus kieu bae asanai nyana nu ngahareupan tu kidul ka dios teu katahan nu dihandap anakna pan kuru hayeus ya terus teh ka handap tuh kiai isi deui eta ka kula heulah cenah mangke mah kumaha kiai we ka kula ye makana ukur atuh jeung kanyaho aya deui nguburkeun harita kudu dibelah dieu bae di kidul sedengkeun pager teu belah dina pager cek ulah lah dihareup bae kiai jaya pager teu bisa cek cenah pager ge maning pagerna bae cenah ieu urang ngalah sunahna ieu atuh rusak ieu pager eta nguburkeun di ditu di pasir lain pasir belah deket pasir kan antara deket pasir teh tah hiji deui tah negara Rurahyono teh naon bunder ih semua bodoh nyawa nu dihareup heran aing mah di bunder cek ulah teh dihareup bae sebab ieu pager cak kiai do kolot di dieu bae cenah kiai kajen pagerna ka dinya beuh mah gading tangkal kadongdong baheula teh cabut ku sia kiai gitu kulantaran kula bala nemah bae mangga bae bener bae mayit tidinya tatoel ku pager mangkana pagerna kawat baheula teh atuh soek nah cek ulah kiai bongan kiai nu nitah pangaputkeun tah atuh kiai teh macam-macam aja kula mah babarina bae sih babarina bae kumaha nah iyalah pengalaman nguburkeun afdol nama memang ti dieu ngan di dieu bae mun maitna kuru boleh mun maitna bangsa model kos kieu mah salajan kuru kan dosana gede berat mal katahan aduh di dieu kadenge teh kurang ya Allah ya Rabbi terus asupkeun ka jero kadenge Masya Allah urang bakal seperti itu asupkeun kiblatkeun buka heula urang kadenge urang aya di dinya Masya Allah kan terus ditempelkeun gelungna teu berdaya urang langsung digelungan tas dibacaan inna anzalna mun nguburkeun gelungna bacaan inna anzalnahu fi lailatil sampai selesai hiji gelung 7 sedengkeun engke bakal ditanya gelung teh cak riwayat bakal hudang gegeluna teh eta teh bakal hudang ngajawab Masya Allah teh eta paedahna gede paedahna inna anzalna terus ditatabankeun hiji 2 3 apa bagi poek enggak cerit pak beres tok samak ayo berulu di sorangan di jero Masya Allah sorangan di jero langsung beres talqin La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la ilaha la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur cek Imam Subki begitu nunalkin datang kadinya hudang mayit di jero nyekel tadi oh mau taing pae kadenge urangna di jero kubur nunalkin di luhur padahal geus kahalangan ku tanah beda alam nyana alam barzah urang alam mulki alam dunia tapi ketika nunalkin kadenge ku urang dinya lamun teu percaya paeh ge paeh ku kula ditalkin ge talah kahebatan alam barzah mah kan di laut di darat di kubur alam katutupan ngaranna alam barzah mungkin kuburan teh di beteng buaya, di beteng maung, di beteng orai, di handap, di laut dan lain sebagainya alam barzah.
nyana ngadengekeun ya Haji Supendi nyana kikia kulan Uzkurilah alladzi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyana nyekelan ieu oh aing teh pae ngadengekeun mait di jero annal mauta haqqu annal qabra haqqu anna na'imahu haqqu anna azabahu haqqun teu bisa urang bahasa Arab sebab teu pernah sakola teu pernah masantren nu nalkin bahasa Arab urang ngarti di jero bahasa Arab jadi ngarti ngadengekeun wa anna su'ala munkari wa nakirin bihi haqq al-ala fi outbaqis sara wa baina asyakiril mauta wa idza ja'akal malakanil muwakkalan di mana datang dua malaikat wa huma munkar wa nakir ngaranna munkar nakir fala yubzi'aka wala yurhibak ulah kaget ulah sieun fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala malaikat munkar nakir teh sarua dadamelan Allah makhluk Allah urang dibere beja tenang kan ya Allah ya Rabbi mun Muhammadiyah ngaulahkeun talqin kaje Persib ngaulahkeun talqin oh Persis aing teu meunang salah ya Allah oh masalahnya urang mah berkeyakinan talqin kan nyana mah cenah teu percaya atuh lulus kaji tuh masalah urang mah pokona mah nu boga keyakinan bae lamun di bejaan kos kitu urang jadi ngeunaheun kan urang tambah yakin dah wa idza sa'alakal malakan man rabbuka wa man nabiyuka sampai selesai di bejaan kan ku urang Allahu Rabbi wa Muhammad sampai selesai kan aya di hati urang oh beres talqin balik bener bae jol teh malaikat ngan memeh malaikat munkar nakir teh aya malaikat amal rame horeng di jero kuburan anu tadi dicaritakeun kuburan teh sepi kuburan teh poek ternyata horeng rame di kuburan teh caang ya Allah kadareulean ari ieu saha ieu kasep amat oh kula salat 5 waktu masyaallah kasep amat ya Allah ya ari ieu saha ieu nu kasepna leuwih tibatan biasa abdi tahajud jakeun ieu karib ari ieu abdi duha ai ieu abdi mah jariyah ka masjid masyaallah karib ari ieu sa abdi maca sholawat di hiji non karena ngadaratan di jero kubur urang tenang masya Allah pas aja pengen di maut hari ieu sanu hideung amat ieu bohong ya Allah ya hari ieu menipu dagang karung cenah dek dibere nu bagus dibere nu dodep araya kabeh Gusti Allah ternyata warenganan sakumaha tadi yatsba'ul mayit salasah ahluhu ahli nama balik ka imah wa maluhu harta balik ka imah ternyata numilu ka jero kubur wa amaluhu amal urang asup ka jero kubur milu jeung urang ti mimiti harita datang ka ba'ats datang ka masyar timbang amal ngejebat di jembatan Shiratal Mustaqim amal nu eta milu bae terus Gusti lamun hayang boga batur nu baragus jang di jero kubur saat urang nyorangan secara zahir kuari salat urang jadikeun babaturan urang di jero kubur tahajud urang jadikeun babaturan urang di jero kubur sedekah urang jadikeun babaturan di jero kubur duha urang ngaji urang babantu urang kadulur ka tatangga bakal ngawujud jadi makhluk bakal ngabaturan urang indah di jero kubur teh cek Imam Ghazali ternyata rame horeng dibaturan ku abal amal bagus urang lamun nu bagus lamun nu jore sia saha kayak saha
saya jore amat balak genep teh ya Allah ya Rabbi anas geunah sabarahan teh untung teh di jero kubur ngabaturan urang sia ieu kita tuh ka ditu aing sieun ka malaikat teu bisa sebab kula sok dikekerek bae ku ente pan bau ditundun di luhur lamari mah gading balak genep ya Allah sia ieu saya bau amat kula catur ya Allah mah gading polisi marahin catur bae eta hayu sia babaturan di jero kubur nu balak genep nu catur geus pugu ai saya ye si cak Haji Pendi ieu mah saya bangun ieu mah jore amat sih cak urang dieu mah lain jore joben di saya ye sok ngono sok di aku bae saha heula saha sia nya jorenya bau apan Mang Haji teh ya keur malam minggu nyedakeun si Mbak anu susuna dicadi ojol jeung baso teh tah ieu lah araraya kabeh di jero kubur Masya Allah karim bayangkan ku urang jang diri urang mun aing paeh batur urang bakal nu ka rumaha ieu bayangkeun sedengkeun maot mah teu nyaho cara ieu nu ku urang kuari keur di matang puluhan jegur secara zahir mah secara zahir nyeri secara batin mah syahid jelema anu perang tertembak di medan laga li'ilai kalimatillah kadeleuna kurang dicacag tembak tojos pedang roh nama keraya di sorga ngaluhurkeun agama Allah ngeunaheun seungit bakalna di akhirat kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha ieu lah mujahid fisabilillah anu rohna pake ngaluhurkeun agama Allah cek jelema kabita amat hayang amat cek kena kos karar itu mal bisa geushan kuari mah alamna ge alam akhirat kuari nyeri kuari kadeleihina dicacag Sidina Hamzah mah Sidina Hamzah dicacag-cacag panggulana di akhirat bendera dicekel ku Sidina Hamzah ieu urang lamun ke Mekah di Uhud didinya kan urang zarah assalamualaikum ya ahla Uhud Sidina Hamzah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bendera mujahid fisabilillah serahkeun ka Sidina Hamzah mamang Kangjeng Masya Allah lamun kuari urang berjuang ngaluhurkeun agama Allah tertembak terpanah kemudian atuh ayeuna mah kitu dibeuleuh dan lain sebagainya kuari mah macam-macam di akhiratna deuleu bendera Sidina Hamzah Masya Allah tah nyeri mana deui anu syahid nu syahid teh nu ragag di luhur tangkal brek ka handap nyeri ka deuleuna syahid asal iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ulah si siang-siang maling saya syahid teh budak cenah kunaon tabrakan nya si encek nya si encek syahid syahid tah mah nu kabeuleuh nyeri ka deuleuna nyadakeun seuseurian ku hari ya Allah ya Rabb nikmat cek cenah mun nyaraho kageunahannya na status syahid urang pasti nama ngadoa ka Allah hayang amat kabeuleuh hayang amat dicaci hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah syahid awewe ngalahir kemudian aya kesulitan maut ku sebab ngalahirkeun syahid lobalah status syahid anu di akhirat bakal pangheulana ka sorga nu ti kelegep anu tabrakan asalnya nana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam loba nah rumandak begitu kula diberi informasi aya nu kabeuleuh saha masyaallah oh masalah geus aya ti qodona syahid kula nikmat secara zahir menyeri secara batin nasya seungit lamun urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah kaembeu bakalna kula ngambeus seungit teh hiji di makom Siti Khadijah seungit luar biasa eta ge teu ngahaja jamaah do rombongan kula aya nu maot dibawa ka haram dikubur kemudian diuntit ku mobil ternyata teu kalacak wallahu alam di mana kuburanna
lewat maklah asup kadinya zarah ka Siti Khadijah aneh na ya aneh saat eta teh askar-askar nu biasa galak teh jauh teu kadeulean ya teu nanya teu naon nu biasa no haram haji ulang macana no haram haji iman teu aman bae horeng merendek dipanggihkeun jeung seungitna Siti Khadijah kakarak saumur kula ka Mekah manggih seseungitan modal kitu. Nomor kedua ketika di Sidina Hamzah zarah bareng ieu ge milu jeung jamaah sejen seungit pohara amat beres zarah kula nanya ngaji ngambil seungit di mana nya sadi keur zarah jangan teh cagian nu aya mah bau bae bau kula cagianna atuh emang watak nya mah mandi sakitu teu mandi sakitu loba ambean anu kaambe ku kula loba nu teu kaambe diajak zarah ku kula ka ditu ka wali di Garut aya angin eta teh bapakna Syekh Abdul Muhi Pamijahan angin sot gede masyaallah duaan jeung besan ti Bandung oh barang tek aya hadir berarti geus beres teh zarah turun di gunung nanya Mak Haji tadi geula angin di mana sih tadi di hareup teh sakitu emang aya angin ya Masya Allah Mak Haji neuleuh teh angin sakitu gedena muter henteu nya mah teu daek neuleuh mah heran ambean teu ka ambeunya mah angin teu neuleuh sieun tanya ada Jamilu nya neuleuh angin emang aya angin ngan nya nama tah rada ngabohong saya aya nyawaenya eueuh asli nama jadi tukang geus ieu jeung isi pasti di saya itu dulu bae ribut cenah duaan emang anak buah teh kos kari itu lucu gitu tak aya duk angin sakitu gedena teu kadeuleun sababaraha kali ziarah ke para wali ke para ulama sok aya papanggihan ulah sok nanya bae henteu bae nya henteu encan kebal zarah ka guru kula di Garut set aya deui angin set muka lawang biasa set tiis tanda kehadiran beres zarah nah gade kayaknya maje tadi aya nyendela angin emang aya angin wah cik kula ieu mah hijabna gede jasa meureun karung malulunya teu daek deuleu teu daek karasa nah iya di jero kubur teh ternyata loba babaturan Masya Allah ai perang mameureunanan urang mancan wayah jeung ulah peperangan teh heulanan tetapi anu seimbang jeung perang aya naon ngaji eta ngaluhurkeun agama Allah perang ngaluhurkeun agama Allah dina pada ngaluhurkeun agama Allah nu mantak santri-santri eta mujahid fisabilillah tentara Allah urang neuleuh di pondok pesantren eta keur jadi tentara Allah nya mah henteu ngaharepkeun naon hiji bae hayang bisa ngaji hayang wawuh jeung Allah tentara Allah aya anu tentara Allah mingguan ieu mingguan ka Cilongok ya lamun boga ongkos namun teu boga mah henteu nya ge sarua bae aju ngajina ge pas di Tangkal Ambon bae kan atuh gadeukeutan tukang uduk jeung kiaina mah teu wawuheun nya mah jeung tukang somai wawuhna jeung tukang uduk oh masalah geus ka ditu siang hiji jeung tukang uduk ayo aya nu sabulan sakali gajina tetep tentara Allah bae tentara Allah ibu-ibu ge sok ngaji teh tentara Allah cenah keur nyusuan tentara Allah keur nyusuan cenah jarore atau tentara Allah mah tilok anu kaset tilok anu geulis jarore engke di akhirat geulisna mah kuari mah atuh sabira lah dunia gelis menang 40 tahun atuh jadi kariput tuh kok masih ieu mah karak lahir ge geus keriput cenah mah tah kacaritakeun mah di jero kubur teh engke datanglah malaikat munkar nakir nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka nah wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka eta nu bakal ditanya geus ulah hese-hese apalkeun ti kuari
yang pertanyaan di akhirat. Man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi wa ma kitabuka Al-Qur'an kos teka bae sia. Teu kudu ditalar ti ayeuna sebab eta mah asal urang ibadah ka Allah, salat, Ramadan, puasa, nisab zakat, nisab haji, munggah haji. Urang aya tahajud, jang lalaki awewe mah teu kudu tahajud ja. Awewe mah teu kudu tahajud, teu kudu rawatib, teu kudu salat duha, teu kudu awewe mah lalaki. Lalaki bae, awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki. Geus sakitu geus. Dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los. Kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae, ke kakak tas tahajud kula nonggeng. Atuh leuwih ti tahajud. Eta bae geus kos kitu awewe mah. Sal isuk-isuk nawaran ka salaki ka, kopi apa susu? Apa susu kula? Eta geus sakitu bae ge salaki kan senang. Aing tiba heula mah sia nawaran kitu, aing atuh ngeunah. Ieu mah kakak kuari kakarek nyahona tiki uci kamari ngaji. Ka tadi mah teu nyaho. Oh, lamun keur ti gongora mah aing senang, ieu kos kieu. Boh, ya awak aing datang ka kuru mikiran sia aing. Kuari mah aing atuh bakal lintuh ye. Moal kebal deui cak pamajikanna Kak. Bisi kurang laden, bisi dikawin deui. Bener tah sia? Bener. Ikhlas pokoknya kakak kawin deui ke kula balik ke imah bapak kula. Sia nanaon. Nah, iyalah aturan ibadah. Awewe masa kaburuna bae lantaran ngurus anak ge ibadah, nyapuan ge ibadah, ngumbah piring ge ibadah, mang masakeun salaki ge ibadah. Salaki bisa teger tahajudna lantaran pamajikanana ngaladenanana. Kakak besi tahajud kurang kopi, tak kopi tah. Kukula deui sadek, kurang amis gula tah ieu. Nah, besi endeu hayang kopi susu tah ieu kukula disadiakeun, besi kakak hayang cenghar tah kukula disadiakeun. Masyaallah. Kan ngeunaheun da salaki teh. Tas tahajud ngopi, beres. Tas ngopi ngarokok reup, tahajud dilaksanakeun subuh jam 7. Tunduh sakiana gara-gara pamajikan nyadiakeun kopi. Salah balilah. Nah, guys. Ieu awewe mah aya aturan-aturan teu kudu aya boga salaki mah kecuali teu boga salaki. Cara Siti Robatul Adawiyah keur ngarangda. Seperti etalah di jero kubur teh bakal aya pertanyaan munkar nakir ulah sieun sebab nu ngajawab lain urang, nu ngajawab amal ibadah urang. Cak amal urang tenang mengaji engke aya munkar nakir malaikat bakal nanya geus mangaji mah sare bae kula nu ngajawab. Kan geuna mangaji ge mangaji ieu mangaji beli tukang kamang haji mah beda haji pendi. Sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir bakal nanya pertanyaanana sulit luar biasa. Bongan mang haji di dunia na lu calecet teh ibadah. Bener ge ibadah tapi teu pati bener ibadah. Itu tanggung jawab bae mah. Los kumaha mang haji bae. Ayo sia dikitu. Itu kunaon ka kuluhu bukunya anak. Seperti etalah. Ya Allah, ya salamet orang bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir salametlah selanjutnya. Cilaka orang teu bisa ngajawab malaikat munkar nakir cilaka selanjutnya. Loba proses-proses hisab anu bakal ku urang dilaksanakeun. Masya Allah. Nah, ujung-ujungna mah kan ke surga jeung neraka, ujung-ujungna terakhir. Baheula teh di Bagdad aya hiji lalaki boga pamajikan, kemudian boga anak 3. Eta lalaki teh usaha mah usaha tapi ku Gusti Allah dikersakeun teu maju-maju. Manehanana kulimah kuli tetapi gajihna teh ieu teu nyukupan kana kahirupan keluargana. Usaha naon bae ternyata orenganan teu nyukupan nyana ngobrol jeung pamajikanana. Aduh
ya orang dibere susah amat Gusti cek pemajikanana heueuhnya ya deuleu batur mah geus hararebat kok orang susah amat tidinya terus kunyana dilakonan susah kadang isuk-isuk bisa dahar sore-sore mah henteu kadang-kadang sore bisa dahar jang isukan mah henteu susah anu luar biasa dilakonan hirup susah ku keluarga tersebut mang bulan-bulan bahkan ayat tahun lain teu usaha tetapi Allah ngersakeun susah lain teu kuli tapi Allah ngersakeun susah hese lamun geus dikersakeun ku Gusti Allah susah nyana tengah peuting ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rob abdi geus ngalaksanakeun hirup sabaraha taun susah luar biasa tatangga sekitarna maka deuleuna jala lembar kemudian babaturan abdi jala lembar abdi anak geus 3 pamajikan ieu ngarasa susah sulit nyangakeun sadaya-daya Gusti ulah dibere susah-susah teuing Gusti dikabul dalam rangka ngadoa sapeting 2 peting 3 peting patu datang ke 7 peting nya ngadoa Allah mere inten mutiara plak 2 leungeun ka tuhu hiji leungeun ka enca hiji waduh cak daya pohara ya aduh datang ka ibah seserian naon ka seserian ieu boga naon emang tah mutiara hiji nanti mana kan ngadoa ka Gusti Allah diijabah ku Gusti Allah pamajikanana langsung seserian berarti urang kuari mah ti mimiti isukan meureun urang lain jelema susah deui ka geus pokona mah jual isukan naon kahayang imah kendaraan dan lain sebagainya geus urang mah kuari geus nang ti Allah ieu muhun atuh langsung isukna dibawa ku pamajikanana ke pasar eueuh nu daekeun nebak ku mahal-mahalna ieu mah inten mutiara teh buatan mana ditimbang teh sakitu poharana hese atuh ieu mah meulina tukang emas nu ieu geus teu kabelieun tukang mutiara ieu teu kabelieun tukang mutiara ieu teu kabelieun ayalah tukang mutiara nu hiji lamun dek dijual mah ulah hijian semplekeun bae cek cenah sebab mahal jasa ieu mah moal kaduitan bebeja deui nya ka salakina kakak seperti eta cenah tah mutiara geus kumaha isuk bae nya ieu sore kunaon ai peuting manehanana ngimpi kiamat barang ngimpi kiamat langsung ka sorga barang lalakon ka sorga aya 2 bangunan imah kan lamun urang nyaritakeun eta imah bagus tuh bagus biasa bae tapi lamun itu imah bagus tuh wah eta mah bagus rada bagusan berarti tapi lamun imah nu itu sama budak bagus jasa berarti saya kan kos ka awewe be weh itu awewe geulis tuh geulis biasa bae tapi lamun itu tuh itu bapak tuh mantap tuh geulis jasa tah mah nah eta geulis jasa berarti lamun itu tuh eta mah tah geus pohara geus berarti geus bahara tah mah geus aji pendi barang neuleuh ge kadinya langsung ngaguling bae keplak langsung kasurupan berarti kan gelis jasa iya bahkan di sorga ya Allah ya Rabb begitu datang ke sorga dulu 2 bangunan sakitu hebatna nanya ka malaikat ayata naon woi istana menang teh kula kadenya menang sok di dulu ai istana jang sae sebenarnya cak malaikat jang anjeun jeung keluarga anjeun jang saha jang anjeun geus disadiakeun ku Gusti Allah ya Allah coba-coba gue ke hareup ka jero pas datang ka jero kentengna eueuh 2 ceknya malaikat ieu bangunan nu sakieu hebat kok bocor masa sih di surga anu bocor kieu cek malaikat teh bongan ente ngadoa ka Gusti Allah dicokot 2 kenteng dibuktikeun mutiara lamun teh mah maneh tahan dina kasusahan henteu ngadoa
atuh moal bocor tah teh dicokot tina kenteng dibuktikan mutiara terserah eta tah mah lamun deuk ditabal dibalikeun teh mutiara lamun teh mah ku ente dijual teh mutiara pake sesenangan di dunia atuh ente ka surga bocor hudangnya nah cak jalan teh aing boga istana namanya di surga bocor emang di talaga mah bae bocor aja di surga kujana di duluan batakna tina inten yakut masya Allah jendela-jendelana jeung lawangna tina emas nu lain emas model di dunia ya Allah ya Rabbi terus sekitar kunyana di deulehan ieu mah pohara amat bangunan je eueuh di dunia mal aya teh ieu mah bangunan surga nyada bebeja ka pamajikanna neng kakak tadi ngimpi naon kak ngimpi kiamat aju ka sorga di sorga geus disadiakeun imah urang aduh hese nyaritakeunana ngan bocor neng masa bocor di sorga mah eta kentegna eueuh dua ku kakak ditanyakeun ka malaikat kok eta bisa bocor gitu gara-gara kakak ngadoa ka Gusti dicokotlah dua kenteng dibuktikan mutiara tah nuku neng dijual teh eta teh kenteng sorga nu dibodip ku Gusti Allah jadi mutiara terserah ka neng tah lamun teh mah atuh deuk dijual bae pake sesenangan kurang nyeun imah kendaraan jeung dahar segala rupa meureun ke urang di sorga boga istana bocor lamun teh mah atuh deuk dibalikeun deui berarti urang tahan moal kebal di dunia ieu jan nu sugih paeh nu susah mah komo atuh dari kumaha neng cek nya teh kena aya kos kitu carana malah mending balikeun deui bae ka ditu ka kajian urang jeung moal kebal hirup di alam dunia urang kuari umur teh meureunanan geus aya 35 lamun datang ka 70 30 lah tahan kula malah kajian asal di sorga bae masyaallah eta lamun urang boga pamajikan diajak musyawarah kasusahan hajeun mah iya kering sorga dunia tah mah eta pan lain kitu pamajikan urang Cikupa mah Cikupa mah lain kitu ka tadi bangunna teh usaha-usaha ngojek ka gojek di pan kakak mah tuh bisa ngojek jabagan ngaji emangna seubeuh kumakan ngaji wah ieu pamajikan Cikupa blon ya barang di dieu KTP-na urang talaga aja beres lah ieu mah awewe kugeuna di Baghdad akhirna kumaha cek pamajikan anaka tahan kasusah kula mah asal di sorga engke bikin deui ka kakana doa deui ka Gusti Allah doa deui ya Allah ya Rabb abdi bere umpian ku Gusti daripada engke abdi ka sorga haju kurang sempurna bangunan nyanggakeun sadaya-daya cokot deui Gusti harita kene dicokot teh bebeja ka pamajikan geus urang mah mending hirup susah di alam dunia tapi tentrem ibadah ka Gusti Allah janu sugih paeh nu gagah paeh raja paeh RT paeh komo urang geus urang nyanggakeun urang ari ibadah bae lah ka Gusti Allah nemah jasa tah pamajikan resep tah urang boga pamajikan kos kitu tah nanya ka salakina Kak bangun capean amat di mana Kak usaha lah ka janu aya ge moal kadahar geus usaha ulah terlalu hantem-hanteman teuing asal aya jang dahar bae ka urang are ibadah ka Gusti Allah tiis perasaan hate perasaan tiis hina-hina kana hate aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang minum aya jang pake aya pamajikan teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna masyaallah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deuh tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ya ku Gusti ulah sok hahanteman teuing nu penting mah salat zuhur asar berjamaah masyaallah asana teu hujan ge tarariis masyaallah jajantung tiis teh sajantung ieu mah lain pan kapan geus balik
karena jam hiji aja geus balik ke mana bobonangan mana kempes ban kan itu deh idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salah kira idek dah geus asak sangu geus hareup itu bae di warung geus kudu di imah-imah keur nangan sing khusyuk waduh salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek masyaallah 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 eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik leh moal emang kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan tetapan senep eta karajaan tan mentak neangan pamajikan anak mun urang dek kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamun nyana pan kang ngomong gitu sih batur mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugi siap tante jatuh kakak susah neng susah itu kudu ditanya di bawah susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nih urang nyeun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus tikuari orang intip puasa orang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikuari siap-siap bonteng suri buah yang naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh geus tikuari ayo jeung ka Jembaran ayo geus puasa ayo terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang nyieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu mah cerita tentang penganiayaan terhadap janin janin tersebut akibat nu dianiayana indungna efek penganiayaan indungna imma ku dicarekan indungna wa imma ku dipepe ditenggel indungna wa imma diparak teh dibere dahar teh dibere minum na ieu kaluar borosot janinna ieu nu nganiaya kena sanksi guro atawa ku obat dibere obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah kana pembunuhan nah ieu termasuk kana pembunuhan janin kena sanksi. Untuk dokter sok hati-hati. Oh sedang hamil ya, tadi beri obat.
sebab besi ke efekna kana janin tuh gitu aya nu ngahaja ngaluarkeun orok semacam-macam. Nah kan tadi teh dijelaskan bahwa janin guruh janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guruh naon guruh wahiyari guruh teh abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba amatun atau amat boyongan perang muslim mukmin perang yang kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi amat kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teu dibere dahar teu dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam ilah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah tetapi anehna urang onam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir nu deket negara tetangga Yordan nu deket negara tetangga Qatar kok ieu teh teu peduli amat kos kitulah jalur politik nyana ge nurani nama ceurik orang Mesir ge orang Yordan ge nurani nama ceurik tetapi aya jalur pemisah melalui politik na iyalah politik jahat demokrasi teh kos kitu sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik ngahaja ku Amerika di demokrasi ke nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi beda jeung negara Islam Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah naik kafir-kafir Yahudi Kristen kitu bae geus ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi aya aturan demokrasi kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan nu kuat makin kuat nu gagah makin gagah nu lemah makin teu berdaya agama makin terus didiskreditkan di pojokan terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur terus politik kufur ekonomi kufur urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi teu berdaya urang padahal Indonesia mayoritas Islam bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim ngomong di DPR nama ya kiai segala rupa kiai segala lain lalagaan kiai Habib malah tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya karasa aya Habib di DPR ku urang maksud karasa teh lain naon urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu wakil urang Habib nu aya di ditu karasan teu mengenai tentang agama henteu iyalah demokrasi kieu bae terus betah urang demokrasi terus teu betah ya wallahu a'lam terserah kos kieu di Syria
di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi. Anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kam. Nah, sebelah deui mah dibere cuman dialas lah. Nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap. Deres keneh masih dibere. Biasana urang membutuhkan 2 liter nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum. Kitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang. Sebabnya nama dendam. Ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah, Yahudi terbagi 3. Nah iyalah nu aya di Madinah, kemudian